Bisa ngasilkan, bisa ngasilkan, bisa menarik penonton. contohnya model naon tah? Udah persulapan ayeuna. Oh, sulap deui wae. Urang mah pernah harita di Banten menang 7 bulan. Ulah sulap. Eta sulap deui ditu. Milu jeung rombongan sulap. Ih lain. Milu jeung bangsa pemborong meureunnya. Ih lain. Eta jeung naon miluna? Sasab. Apa jalan? Sasab. Raja. Urang mah ayeuna bakat kustilana di Banten bisa lempang dina luhur tambang. Tah, beneran. Nah, cekelat. Kumaha? Sok didinya. Kumaha? Nah, nangtung. Nah, ieu cekel. Cekel. Tah. Sing tarik. Tadi ya. Di luhur. Tah. Sok, sing tarik. Percaya. Tarik. Sing tarik. Oh, sok. Ngali. Bisa lempang dina luhur ieu. Sok. Ya. Aduh, asarek dijuluh ya karena eta luhur teh. Bener. Nah, sakit. Oh, sakieu moal. Siap. Sok, kuat. Aduh, asa ngenyot. Kena kan luhur. Bener. Oh. Sekolah tunggu rame rada jauh lempangna bisa kadupak. Bedi setik bedi itu panjangan. Sok panjang. Siap. Gila. Siap, awas. Siap. Kasih ngalekan ban setik bener. Siap. Ya, punya. Bener setik deh. Nah, kulit dia Duh, bener. Percaya orang bisa lempang ini ya. Sok tingali. Sok. Bener. Dianggangkeun kieu bisa. Bisa. Nincak. Oh, siap. Bener. Kila. Bener. Sok. Sok, siapa kana? Tuh, tempok. Nyeut. Tuh. Atuh urang ge bisa ari kitu meureun lain lempangna tambang eta melempangna taneuh. Nya dina tambang teh salah. Coba tadi urang bisa lempang dina luhur tambang. Salah lempang. Apa lempangnya? Itu geus lah kata sudah. Nah, jangan capek. Lain panas euy. Panas dalam. Lain panas si cuaca. Oh, panas panas dalam. Situasina ke rada ieu panas. Tapi panas ieu sok mau panas lagi mau asa panas kabogoh direbut batur. Oke, langkung si boga kabogoh kitu. Sugan ecet batu juga. Payu lah begitu mah. Panas kabogoh direbut Batu cun. Supaya henteu panas hate, ku kabogoh direbut batur, mending ogenan urang tebak-tebakan. Jadi lamun ngobrol mah harus pakai kepala dingin, jangan pakai kepala sekolah. Walaupun hati panas, Ya. tapi kepala tetap dingin. Tah gitu. Jangan pakai kepala Sekolah. Ayo geus saprak ae ngomongna. Jadi ari si Taruma bakat mak kitu meureun. Nah gitunya. Bakat ningku butuh. Hari dirinya sok kemana lagi? Aya di lembur. Di lembur. Tara ka mana-mana jauh. Nah tuh, ini kemana-mana. Kasabab ari ka mana-mana mah bisi kabawa ku si kaba-kaba. Sok naon-naon, jadi bakal moal naon-naon. Tapi urang naon pasti bakal naon-naon. Tapi lain urang teh naon-naon moal naon. Mana urang daek ka naon-naon pasti kadutna bakal naon-naon. Sok cenah arek tatarucingan. Urang tatarucingan. Tatarucingan Tetebakan. Tetebakan teh nya nebak we. Kieu mode contohna di mana imahna Mang Jajauhu
Gitu Pak Jadi. Oh di ditu. Oh, Nah gitu. tahu orang mah nu teu apal mah euy. Naon? Ini Budi, ini Ibu Budi, Mm. ini Bapak Pak Budi. Budi. Lanceukna teh di mana urang mah? Ini Ibu Budi. Mm-mm. Ini Bapak Budi. Mm-mm. Ini Budi. Lanceukna di mana? Pante kasupkeun dina bukuna harita. Kunaon pan bukan aja padahal mah Budi teh. Ini Kakak Budi. Aya, urang mah nulis. Di mana ya? Ieu naon? Panakol. Panakol. Naon eta? Tah, Kumaha eta? ditaruh Hmm, atawa ditebak benar. kumarehna. Ek disimpen di tukang. Hmm. Siap. Hmm. Di mana panakol ayana dina leungeun nu mana? Lain katua teh uleun kenca. Oh gitu. Nah, Sing jelas geura aing ngobrol teh. Dina leungeun katuhu atawa leungeun kenca? Panakol adina leungeun katuhu. Lain. Da dina leungeun kenca. Gitu. Sok lah ayeuna sanggup. Oh, Siap. Itu ditanya orang. di mana ieu panakol dina leungeun kenca atawa dina leungeun katuhu? Panakol pasti aya dina leungeun kenca. Lain dina leungeun katuhu. Aduh. Sok lah, deui lah. Oh, Siap. oh. Di mana ieu panakol? Berarti panakol aya dina leungeun kenca jeung katuhu. Ya. Lain. Ning eueuh. Eueuh. Di mana tuh panakol?